Raksa Art Production. Kun ngekeli ya alin wayang kan kemarin dalang anu maring kun ngeklir ya alin wayang ya wong wayang hanuk maring talang hanuk ya maring wayang kalir hayun safit tabungine wujud indirahi banglus lampahna putra panangah Panawa Arjuna kalayan Bimasena anu maksana daya sanes ngapujeng ka nagara Astina nepangan Praja Astina Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra kurang tenen dihandeleum sieum gesan sampureun cagurang tun dihanjuang siang gesan ala sumanga urang gentos ye carios ngawiyosaken kawontenan ing salebeting kemah Astina Prabu Suyodana nuju rembagan sareng hengkang Rai Dewi Panowati kubingungan anu teu manghitung-tung susamahan anu taya sudana nyat anak ieu Sri Nalendra mangat tresna lumampahna Prabu Suyodana Jakapitar Destrata Putra gelis pojok kakang Pandawati coba lengah hawa muncul sumangga kawan Pelesir seriak layu mapai pamausian ku pikir tersedang buyung tegenang hanya nyarian serasa bang ketigantung mata digantung kantung talinang bergegas abdi digantung pasti nyarina sabang ketika sapa pada ngasa aja nanti bapak kita kamelan aya kasuka araya Jepang peperangan araya Jepang peperangan junjuna musuh sareng Jakapikir Tina
tibatan sayro tibatan sayro lebar sakayu hijieun baju ayeuna hijieun baju tibatan aja minu sabar nu manis tatosna mulus rahayu tibatan jaminu sabar tangtosna mulus rahayu geuningan tangtosna mulus rahayu Putri Arung tunjung ulang Raksa Art Rek nikah Production. makeningan mentang kempang tepung tahun menakulan apa pinengkan tuan mana denongan abot neneng kan tuan mana jarami di sisi situ kumaha mindahkeun nana nu manis kumaha mindah keunana pamisa nu ngaganggu kumaha nikah keunana kumaha mah nikah keunana sarikaya kembang mecah kembang manteng muni adi astana kaniaya anu tunggara nu gareng kieu rasa kembang julang kembang tanjung kembang saga gala-gala dong-dong reksa bulan bade sataun moal weleh diantosam mun diantosam kapiting mah katojo bulan eta kokosan mah bantun di lamping sapeting mah
Batam jamin sabar tangtosna ulus rahayu aya nama tangtos nama mulus rahayu Makutaya benok Sri Makuta ya buinu kasriten kasina sosotia murubu biar cahayaan Makuta binu kasritin retesia ina sosotia murubu biar cahayane kadikulang sakabor Mangadanira kersa pangandika Sri Nalendra Praja Astina Suyudana Toba Rai Prameswari bojo Kakang Banwati dina waktu ieu Kakang terasa kiamat dina waktu ieu Kakang teh bingung anu teu mangih tungtung susah anu teu aya sudana ari sabab kusadayana saderek kaula rawuh saderek salira Iai Prameswari ku anjeun parantos ti payun ngantunkeun dunya ti payun ngantunkeun urang perlaya nu masing pati di medan jurit perlaya di medan Danalaga Toba rasa pangandika kaula nu neraka Gusti atuh ari parantos kieu mah nya kedah dikumahakeun mungkan tuna saliraku anjeun anu kedah tanggal walar kana kaayaan ieu negara oge mugia janten uningan nagara astina teh omat ulah bade dipasrahkeun kaula nun sarajan ancur lebur papan kalawan tulis paripaosna da kerai memening ancur-ancuran da parantos kapameng oge sanes sakedik prajurit anu mati baraya anu parantos perlaya dulur anu parantos gugur di medan tempur sedengkeun ayeuna engkang upami ngagaduhan pamanegga nagara bade dipasrahkeun kang telir ibarat teh emut kana jasa sadaya anu parantos perlaya nyata ieu anu ngajadikeun bingungna diri Kakang Rai Prameswari dipasrahkeun ieu nagara kumaha atuh satuluyna kahirupan urang sedengkeun lain saeutik anu parantos mati meh sadayana perlaya ari teu dipasrahkeun yakin bahayana da Kakang teh tinggal sorangan ari geusan pakumaha kalian ti salira Rai Prameswari bojo Kakang pribadi hal ieu Kakang teh ngarasa bingung anu teu mangih tungtung susah Kakang nu teh aya sudana Toba lir benta barang nuju rasa imbal wacana ega salebeuting padaleman silok kenenginang dorong apang ang ludah turung tumiba sapratanipun kasurak dene wong pamagresari aladria surak kena wong parikaca ana apa batu ana ceran metut saking pandengan tutu utawi ana dirada-mada saking wantilan tutu apa anak macan metu saking krongking tutu lan sabenerna apa batu dayu saking ngamarta hengih Kangjeng Gusti
putra panengah Pandawa Arjuna lumampa datang harsahing pangono Srina Lendra. Bahagia dikata Arjuna lengah sampean. Tanira iya kongokon ngempana timalan sang mata ngempana timalan sang mata Gataan nira iya ingok-ngokon manati malana sanata ya sanata manga ia Arjuna sampun dumugi dateng harsa hingga pangkonan Srina Lendra Praja Negara Astina Suyodan. Ananging Ari Bimasena mangantos di luar hanteu lembebet kasal beting karato. Mung Arjuna nyalirat cumadong dateng hingga pangkonan Srina Lendra. Lajengnipun kersangan nikah Praja Negara. Tubat haturan wilujeng sumping iyai. Rai panjenengan Arjuna nyangakeun semah baktos Raka Prabu Ditarima puja stuti sampean ku Kakang Yai. Atuh dina waktu ya anu mawi sampean lomobet datang hingga pangkonan Kakang ayeuna aya kersanaon. Baik gira beberkeun lan caritakeun di hareupeun Akang ayeuna Iyai. Sangkan Kakang bisa ngamaknaan naon anu dipimaksud ku sampean. Ieu saleresna mah kaulan Raka Prabu anu mawi Rai Cumadung dateng hingga pangkonan salira jeung Raka Prabu wireh Rai teh kautus ku sadaya kadang kanca Pandawa bade tumaros tumanya raga katineng Karaka Prabu ayeuna ari margi sakumaha anu parantos kaalaman tur kasakseni da ieu perang Bratayuda teh moal aya kana kasalsean upami bae nagara Astina anu sabelah hak putra Pandawa teu kasangakeun ku Raka Prabu ayeuna sakumargi kitu Rai teh bade unyuk tumaros nah bade dipasrahkeun ieu nagara atuh ari kanggo Rai mah ayeuna dipasrahkeun ditampik kalayan kabingahan ati anu tangtos aya dina kasalamatan sadayana atuh teu dipasrahkeun bae hak Rai pribadi anu yakin bakal dibelina ku pati dialana ku nyawa ditebusna ku umur tah kumargi kitu Kang ulah dugin katimula kecap ancur lebur papan kalawan tulis runayan sareng turunan sae ieu nagara teh kurai bade disuhunkeun bae ayeuna Wejiar meneng larayat cenah tinira ya tenati Raksaat Production. Weciara cukang wisma milawana solendra salin warsa weciara meneng laraya tenatinira
ya tenati ni Sayyidina Lendra Praja Negara Astina Ajujuluk Prabu Suyodan ngahuleng ngaraga menengah jentung ngahurun balung bingung pilakuin kenah kumahnya pilampah dipasrahkan yakin bakal lengit udakan hirupna teu dipasrahkan daemutan anak mung kantun nyeri era pamuhalan aya dina kakuatan tungtungna atuh ieu nyesrikna Lendra tengen eleh deet ku Rai Mas adiakang dina waktu ieu mungguh nagara Astina anu sabelah dasar tadi ge ku kakang trek dipasrahkeun kakang teh masrahkeun di nagara ayeuna mah kasampean asal muga yai sing tiasa memperhatoskeun kana kahirupan kakang sorangan rawuh bojo kakang nyata ceceuna tah kulantaran kitu mugi bae dina dangat ising dipeemut ku rai sangkana kakang teh aya dina kamulyaan hirup tobal anariwo kaya saha anu ngadangu kajabinya tanah Dewi Banowati kehelaanan ka ulah gampang-gampang masrahkeun salira kakang teh nyatana ka putra Pandawa terus terang bae ari kangorai memoal tiasa masrahkeun ieu nagara Astina anu sabelah sanajan bari jeung dianggap hak putra Pandawa moal Arjuna muga bae sampean teh nyaho kana kaayaan nagara Astina anu sabelah ayeuna kadudukanna jeung padumukanan sanyana ieu nagara teh lain bae hak Panawa lain bae hak Suyodana tapi hak kaula sabab bareto kaula teh nalika mangasana kawin ridho kaula teh dikawin ku Sri Nalendra ridho kaula teh ditikahkeun jadi raja asal di mas kawinan ku nagara jadi nyatana nagara Astina teh geus dipake mas kawin ku Suyodana ka kaula omat ulah rek dipenta ieu nagara Astina teh hak kaula kaget kon tirametang kaget kon dirayami dang amit tangu kacai ya katiai itu mangayeun nyatana kersana Arjuna barang ngadangu yen ieu nagara parantos diago mas kawin ngahulang ngaraga menengah jantul ngahurun balu aya paripaos molohok mata simeuteun ananging kersangan dika Arjuna putra panengah Panawa bobo Rakambuk Banowati jadi sampean teh geus narema ieu nagara mangrupa mas kawin ti Kakang Prabu Suyodana nya Yai Arjuna kitu ge heulaanan saha nu rek ngabenerkeun kana ieu pasoalan saha nu rek ngabenerkeun kana ieu kecap asa ku pamohalan manusia bakal ngarti lamun bae bana deungeun dipake mas kawin entong baru sipating kaula anu ceuk kaula mah rasa bener boh pikiran boh ucap boh lampah dalah jalma edan ge pasti bakal eling heula lamun ieu nagara hak dengan anu keur diparebutkeun ayeuna keur diperjuangkeun nepikeun ka timula korban sababaraha lobana manusia ari heugina mangsana make nyebutkeun nagara dipake mas kawin sabaraha harga diri sampean maka hayang mas kawinan ku nagara bari jeung nagara ti hak kaula lamun kitu mah carana kaula muarek masrahkeun ieu nagara ka sampean yakin atuh ayeuna jan bari jeung popolot darah bakal dicokot ku kaula omat sakali deui kaula teh hayang ngadenge yen sampean teh nyerbutkeun ieu nagara Astina anu sabelah dipake mas kawin ka sampean ku Suyodana
ternyata nama sampean teh kudu nyaho Arjuna karena persoalan rumah tangga kaula jeung kepentingan kaula oge jeung nu jadi salaki. Wah, ku kaula mah moal dipasrahkeun terus terang moal imah hak kaula. Geus eleh sumpah disaksian ku para juata mara sangat juata mara wulu manten bayar. Para juata muarek nyakseni kana kaayaan sampean. Banwati sakali deui kula teu hayang ngadenge ucap sampean anu nyebutkeun yen di nagara Astina teh dipake mas kawin tur geus ngajadi hak dianggap dalam putra Pandawa ku sampean. Anariwo kaya ieu Prabu Suryodana barangadang diadu caturna Arjuna sarau Dewi Panwati katingali pamanten rep geuneuh lir ibarat beus ke atah teuleum tandaning amarah asa dihina ka anak kaayaan dirina. Lajeng bae nyatana ieu Prabu Suryodana mangadag barina amarah. Pak Saituryodana mangadam napsai kang rena putih ingaten era catur perang yang anampu Adidirat anu ngesampak kapide Raksaat Production. Arjuna sampean teh ngomong ulah abung kena bibir teh diwang kulet tetulangan ngomong sakadaek sampean. Dianggap naon diri kaula Suryodana lamun andi karek kitu nyalumaku datek kitu geus kapalang ancur dulur ancur baraya beak wargi ledis tinggal kula sorangan anu helas dua hartina lamun kitu nya carana kaula morek alangnya kumapalang ayeuna keneh andika bakal diala nyawa ananging saha nu ngadangu kajabi Bima-sena anu ngantos di luar barangadang amarahna Prabu Suryodana lajeng ieu pantokan atau didobrak ku Suryodana Bima-sena ananging ieu Prabu Suryodana barangan ningali Bima-sena lumebet lajeng mangprung kabur lolos keluar ti panto tukang kebat lompat lalu mah raja ular sampean Suryodana menjadi laki-laki lalanan jagat utusane pujana itu darah di kepala Arjuna barang Suryodana luncat lumpat di payunanana lajeng bae leungit tugas Arjuna anu akhirna ngarermih ka Dewi Panwati. Bopo Mas Banwati ulah rek nyeri hate ulah nyarita kitu soteh dumeh dihareupeun Suryodana tapi munguh ari kasampean mah hate cumantel tiba heula sono bogoh sanajan bari jeung geus kalakon bareto da puguh panasarannya hate kaula lamun tacan bisa ngamilik nu geulis Banwati kadeudeuk kakak teu sudi teuing Arjuna ayeuna mah kaula teh teu sudi bareto kaula teh benang direremih ku sampean bareto kaula teh benang dicocok ku sampean nepikeun kaula teh masrahkeun raga kaula sorangan tapi ayeuna mah teu sudi kitu soteh ari bareto mah kaula teh mihapekeun nu jadi adi Burisrawa tapi geuningan Burisrawa nepikeun ka dialan nyawa dipetik pati dicabut umur ku sampean
anu harti lamun kitu macarana sampean teh ngabogan rasa dedeh welas asih. Lamun teh mah sampean teh mikanya mikarep ka diri kaula ari kahayang kaula sing aya elinganana ka dulur-dulur kaula jeung ka kolot kaula sorangan. Tapi geuning buktina kaayaan kolot jeung nu jadi adi perlayang masing pati di Medan dan alaga ku putra Pandawa. Nu mata kaula mah teu sudi, ayeuna mah teu sudi direremih deui teu sudi. Gelis Banwati ulah kitu cu anu matak akang haja datang teh anu dipamrih mah hayang nyacapkeun kapanasaran anu ka sabaraha kalina lamun teh mah ka itu kalayan ayeuna mah geus tong alang kumapalan lamun sampean ngahiji bajeng siyodana pamohalan ayeuna kamulyaan sabab siyodana pasti bakal perlayang masing pati mun sok komo ayeuna diudag ku Kakang Bimasena anu tangtu bakal dialak nyawana dipetik patina dicabut umurna mending sampean majeng kaula rek dimoyakeun rek dijemarekeun nyata ku kaula dijen prameswari gelis Banwati ieu Kakang cu nanging bae ieu Dewi Banwati barang bade dirontok ku Arjuna rekat ngejat loncat mangprung kabur kondur heula pawalangira. Kaula Arjuna nu tetep bakal mikanya kasampean tapi sabalikna lamun sampean ayeuna teu bisa narima diri kaula pinasti Arjuna bakal ngayakeun tinakan tapi lamun sampean dina waktu ieu daek ka kaula kamulyaan teh bakal kasorang teu sudi kaula mah teu sudi. Barang Arjuna ngudag-ngudag Dewi Banwati anu dina danget ieu maksad bade direremihnya dirina Banwati luncat kaen mangprung kabur anu teu kena ti udag ku Arjuna. Aturang teu dihaneuleun sim gesan sampureun cak urang tuna lampahna dihanjuang siang gesan alang. Sumanga urang gentos carios kacarios jeung Suyodana anu sami diudag-udag ku Bimasena. Atuh Prabu Suyodana lompatna dumugi ka basisir. Tena bakat ku sieun ku Bima, lajang bae Suyodana loncat ka sagar. Lompat Suyodana lalap atah sampean kau urara syakena gada rujak polo anu yakin bakal ngalajawas. Saparentosna Suyodana loncat ka sagar nanging ieu Bima mah ngahulang ngaraga menengah jentul ngahurun balung bingung ngepilak tungtungna nungguan di sisi basisir nungguan di darat Bimasena putra Pandawa hananging ieu kalakuana Bima kapiarsa ku Sri Bathara Kresna praja ing Dwarawati Kresna ngemut di salebeting galin boten kawade lilisan lamun kieu carana mah ieu Baratayuda teh moal aya kasalsiana jeung moal tutas ieu peperangan teh. Oh yakin Bimasena pamohalan bisa lumampa kalayan Suyodana ancug ka jero sagara ayeuna tapi kaula nyatana Sri Bathara Kresna morek alangnya kumaha palangke yai
Bimasena atiakan antosan ku sampean ieu kakang nyatana Kresna anu bakal mere pitulung ka sampean lajeng bae nyatana Sri Bathara Kresna loncat ka sagara nyusul Prabu Sultan. Barang Sri Bathara Kresna demogi ka salebeting sagara lajeng mantena ngadamel hiji pertapan kalayan Sri Bathara Kresna ngajade weku ngagaduhan kakasih weku Kresna bujangga manganyatana Yesuyudana kasasar demugi kalbadinya sapraptanipun lumakuna nyatana ieu Prabu Sultan. Dan cali kebenaran ini di kaula di sada saring segara jatana petepang-petepung lawung pamprok jonghok lumampah aya di payuna sangwi kutubang ieu kadinya sampean tangkal huni jeung katapang si horeng dadak cangkringan
kapungkur mah geuningan abdi kabongyor kapungkur abdi kabongyor ayeuna mah ayeuna ka nyeunyeunyeria cangkudu di sisi situ ngalap-kalapa di taman udah indung kana waktu udah mimit pakajang mah Wiku iya Pertapan ajar ya Kang Pandita ngabramana rupa Dharma Indra Kenya Wiku ya pertapan ajar ya Kang Linu ya Pandita Ngabrahmana Lopa ya Arama Indra Kenya mangga iya sang Wiku Kresna bujanga kasumpingan Sri Nalendra Praja Astina Prabu Suyodana anu bari sumamat neda tobat iya putra panjenengan nedapi tulung ngeti salira kersa jeung yang ari sabab kaula teh nyatana diudag-udag rek di ala nyawa ku putra Pandawa Bima Sena jenenganna datuba Raden sanyana hidup geus tong kudu make ngadongengkeun pasoalan hidup di udag-udag atawa datang ka hareupeun eyang ayeuna kabeh pasoalanana pangna hidup di udag-udag ku Bima Sena eyang geus nyaho anu harati kabeh oge geus aya dina pikir eyang ayeuna pasoalan negara nya anu sabelah anu nepikeun ka timur perang Baratayuda di tengah Tegal Kurusetra anu lain saeutik prajurit anu jadi mati loba pratamtama anu perlaya dulur hidup kabeh hancur ngan tinggal hidup sorangan atuh ayeuna anu datang ka negara hidup maksud menta negara teh Arjuna nya jeung Bima kitu bageus ya kira amitam kaget niraya amitam kaget katya iku kagetna sakire Prabu Suyodana anu ngaraos hemeng panggali marga nu jadi lantaran iwiku teh nyatana warosa turung winara da puguh nyatana iwiku anu linuhung resi anu sugih ku pangarti teh ngan sakadar mamalihan tapi bukti ari nyatana Mas Sri Betara Kresna Raja Dewarawati mengetenira kesapangan nikah Sri Nalendra Praja Negara Astina toba upami kitu carana eyang teh mutlak warusa durung winara eyang teh nyatana hiji wiku anu Raksaat Production. hiji resi anu sugih ku pangarti memang kitu pisan kaayaanana eyang malah anu temikeun teh pamajikan sampean Banowati nya timalan kaula nun timalan ari maneh lumpat ka dieu kasiedan ku Bima
leres kaulanu terus terang bae moal bade di dinding kelir sindang siloka moal bade dibuni-buni kaayaannya diri moal bade semput salinungkeun nyalaku yen kaula teh risi rempan sieun alir ibarat ningali macan sieun kaula teh sieun tak lantaran kitu hadapi tulna sangkan aya kawan di diri kaula tobat sanjana ari hidup atau kudu risi ari hidup atau kudu rempan ari hidup atau kudu sieun ayeuna lamun hidup risi rempan sieun bari yang lompat ka dia atuh teu karuhan nagara dibelaan ti baheula ari geus ayeuna naon ari ayeuna ditinggalkeun ku hidup atuh ngeunah putra Pandawa teu ngeunah hidup bageuna sedangkan tacan karuhan hidup teh kudu eleh ku Bima tacan karuhan da terus terang bae ari paninggal eyang mah hidup teh aya onjoyna tanaga malah lamun galungan teh mah jeung Bima sanajan barina gede jangkung atuh da puguh pantar ari hidup mah malah aya onjoyna teh ku tanaga lamun silih dorong jeung Bima eyang wanita roh yen hidup bakal aya dina kamenangan hidup aya dina bakal kamuliaan percaya ka eyang nah hanya kitu eyang make nyebutna hanya kawas anu teu percaya jong ka ditu Geraladena jong Geraladena ayo yakin sampean teh bakal aya kamuliaan atuh upama kitu mah kaulanun putra teh bade wangsul deui bae ka darat bade ngaladenan pangawasana Bima sedangkan anu dipikarisi ku sadayana balad tentara ti asdina anu dipikarisi ku sadaya para pangagung anu dipikarempan ku sadaya para santana ngan sahiji putra Pandawa mah nyaeta Bima sedangkan ayeuna Bima ngudag-ngudag ka diri kaula tak kulantaran kitu lamun bae nyata Bima bakal kasor ku diri kaula yen tanaga kaula teh aya onjoyna ti Bima yakin ari anu sejena mah saderek-saderikna Bima bakal perlayak tur barina lara ku diri kaula sorangan kitu manawe eyang nya bener yo ayeuna nah kudu sieun memeh pra kumeok memeh dipacok piuni hayam kabiri kawas lain anak Destarata naon beda anak sarwa sarunayan sarwa saturunan ti ditu nama gitu anak Panu hidup anak Destarata anu ngaharati dina enggon-ngoning mapapangawasan wae dina raga mapang rasa jeung paningal eyang hidup teh aya leuwihna aya onyoyna tuh lamun teu leuwih bari jeung teu onyoy ilmu mameureun hidup teh moal hirup ti barat geus pae telin saeutik ti lamun rek ngalanyawa kasampean coba pan digarabugan lamun teh maka jalma terus terang keur eyang digebug punduk makalah kamu nukur moal mata kajadikeun hancur sing percaya ka eyang nah leres kitu bener kira aku teu percaya ka eyang jong aya mah geura lumaku aduh ari geus kolot alah ari geus kolot mah sagala ripu batuk-batuk darareukeut aduh hampura we bagur alah kumaha atuh da ari geus kolot mah tanaga hampir beak kahayang eueuh bedana jeung budak ngora napas kieu ari geus kolot mah ngap katisan seutik ngeh keh batu pan
hampura we nganjung ka ditu geura ini. Aulanan sumbanga pamit umah carana pamit kaundur putra panjenengan. Padi ngaladenan pangawasana Bima sok Bima tongalang kumapalang kona yuda jeung kamu. Bangsana suyudana barang dongogi ka darat katingali ku Bima lajeng dipapat Raksa atuh damat ieu mah Production. suyudana aya kawantun barang Bima mapak atuh lajeng Prabu Suyudana Jaka Pitana Destrata Putra ngarontok ka Bima galungan sapada harita di sisi ayo ajar sampean udah perhatikan pilih pembuat kita mual perhatikan sampean pasti keluarga kira cukup begalan pati cepeng sabuk bilang tatu di derpat retampan terakona yuda ing medan tanah lagi di tengah tegal kuset nyatana ieu Arya Warak Utara Arya Bima Sena ngaladenan pangawasana Praja Negara Astina Prabu Suyudana Jaka Pitana Destrata Putra kurang teuneun dihandeuleum sieun gesan sampureun cakurang tura dihanjuang sieun gesan alaeu sumbanga urang gentos ieu carios ngawiosakeun kawontana nyatana Dewi Panawati anu diudag-udag ku Arjuna lajeng asup leuweung kaluar leuweung nanging Arjuna hanteu kenat-kenat lumampah ngudang-udag Dewi Panawati anu alim direremih ku Arjuna Banowati lamun teu laksana ciptaning ati diri kakang atuh ayeuna kasampean moal boa kaayaan kakang teh asup kana hiji paribasa perlayang ngajam panak bugang oge dina danget ieu di mana mati pasti moloto tah kulantaran kitu keraladenan be kahayang akang teh hayang nyacapkeun ka sono hate Banowati teu sudi teuing Arjuna bareto kaula teh benang direremih sote baheula kaula teh bisa masrahkeun raga ayeuna mah teu sudi da Arjuna teh teu boga kanyaah ka kami pila kadar mihapekeun hiji dulur hiji adi nepi ka teu bisa nyalametkeun kalah ka dipergasa dipateni di tengah tegal Kurusetra kania ya kajen mati batan daek nanging baik Dewi Panawati barang lomobat ka tengah alas pringgan dengan cara ku Arjuna hanteu kebak diudag rehman tena emut kana tugas di negara tugas teh hengkang raka Praja Negara Dwarawati Sri Bathara Kresna atuh lajeng bae dina danget ieu mantena mulih ari Dewi Panawati mah kebak lumaku kalau gunung Raka Arya
Satria tong alang kumapalang ayeuna latenan panglasanaku sampean. Yai, tingalikeun ku nikah. Mangge, jatana di alam Jawa tong loba catur di kodaran. Dinasti, pasti sampai level.